Hidup pernah teu sih ngarasa kajebak dina ngimpi? Ngimpi nu karasa nyata pisan. Rasana siga hirup dina dua alam. Ngimpi nu sarua unggal poena. Anu nyieun panasaran, apa bener eta teh ngimpi? Atau sebenarnya eta kejadian nyata nu pernah atawa nu bakal terjadi. Ih, ai maneh teh kunaon sih? Teh tadi cicing wae, biasana oge teh dek cicing, keur aya masalahnya. Hampura, kumaha tukang kuping. Ih, matakana geura kupingkeun heula abdi ngomong teh. Mending maneh teh kunaon sih? Biasana oge teh dek cicing. Sugan teh. Simpuring mah teu naon da. Ya kitu teh ya, kan aya simpuring mah. Kalau di dituna. Ih, asa henteu ah. Poe ieu mah asa cicingan pisan. Maneh teh kunaon sih segala bermasalah wae hirup teh. Ih, henteu re. Nya kitu teh aya simpuring mah kan emang teu naon. Ieu buktina ge simpuring mah kan jag-jag waringkas. Geus simpuring mah gue heula asa tunduk ieu teh. Nya muhun atuh, lamun aya naon mah paling kering abdi we nya. Nya engke dikabaran. Assalamualaikum Ambu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pamit tos uih mah geura bersih-bersih nya tos eta langsung ibak. Mohon Ambun, aya bade ibak tos eta bade. Mohon gelis mangga. Meni asal lieur kieu ieu teh. Coba tugas soba deui keur engke. Lieur-lieur kieu mah mending sare heula ah. Maju tekan dulu sih, tapi jangan kinara ya. Taruhannya kinara, apa sayang mau kinara? Hei, kinara. Astagfirullah. Mani getol kieu isuk-isuk geus nilepan acuk. Nya atuh. Kan didikan ambu, kada getol unggal poe oge. Baiklah, pinter. Adi kabayan teh atuh. Wilujeng enjing wargi sadaya. Dinten kamari, desa suka maju katarjang ku pasukan penjajah Walanda. Tanpa peringatan, maranehna ngururuk, hancurkeun imah-imah sarta meres harta benda warga. Hasil tatenan, sapi jeung hayam anu jadi sumber kahirupan sapopoe dirampas. Warga nu ngalawan dihukum tanpa ampun. Kejadian ieu nyesakeun kasieun jeung kasangsara. Nah, adi pareuman Akang. Bewarana sara wae siga nu kamari, hoream akang ngadangun ge. Radio Desa Tel teh lantaran abdi hoyong terang kejadian terupdate. Kan kaen ayeuna teh sakitu pikasieun. Leuh, aya naon ieu teh? Suk-isuk geus aya ribut. Mohon Abah tah Kang kabayana nu miheulaan. Atos. Ayo, urang taruang heula, si Ambu tos masak. Mohon atuh. Assalamualaikum Kang Kabayan. Waalaikumsalam. Aya naon, Kang? Punten pisan abdi ngawagel. Aya naon ya teh? Menira reuwas. Eta ya penjaraan deui. Astagfirullah, di mana? Di luhur deket bumina Nyi Esi. Ae, hayu atuh jajak abdi ka ditu. Kang, abdi ngiringnya. Aduh, Abah, Ambu, kumaha ieu wios teh? Ya sok atuh. Tapi jagaan kinara nya. Sakirana rusuh, balik we. Entos, Abah, Ambu, kabayan wios nya. Assalamualaikum. Salam. Wah, tolong. Hei, naon maneh? Tong melu campur mana kabayan? Ya urusan mana? Masalah naon maneh jeung bawatuan urang? Untung mana si Bagja. Bodak ini tah. Bagja, nuhunnya.
Sami-sami kabayan. Kinara tepangkeun. Ya Bagja, rainanya Esi, tabib di desa ieu. Tepangkeun Kang. Ibu. Bagja. Kumaha tuh kabayan lamun kieu cara nama lembur urang teh moal aman. Muhun nya Esi, kunaon sababna masalah di kampung ieu teu beres-beres. Sebenarnya mah aya sababna. Kunaon tah Nyi? Hayu milu heula ka Tim Kuring. Hayu atuh. Ibu diantos dulu ya, Bu. Ari Kinara naha bet milu jeung kabayan. Kinarapan hoyong terang Kang. Aya kejadian naon wae di lembur urang teh. Kaayaan di lembur teh nuju teu kondusif Kinar. Emangna aya naon sih Kang? Aya gosip, cenah mah di lembur orang teh aya harta banda anu eueuh di tempat lain. Ngan, nu apa? Di mana tempatna? Terus hubungan jeung teu kondusif naon Kang? Gosip eta nepi ka Walanda. Ayeuna teh Tuan Cornelis jeung Nyonya Wilhelmia teh keur ngerahkeun kabeh centengna pikeun neangan lokasi harta kekayaan alam eta. Terus naha bet kudu ngajarah imah warga Kang? Sabab aya beja, aya jelema anu nyimpen buku keur pituduh ke tempat eta. Kabayan, tulungannya bawa buku ieu sing jauh ti lembur urang. Buku naon eta be Esi? Buku ieu teh penting bisa nyieun desa ieu cilaka. Alah sia, buku jimatnya. Pokona bawa weh, kuring percaya ka kabayan. Mohon atuh be Esi, nuhun. Kang, kunaon maneh ulang-ulang kitu? Bagja, Kinara ka mana? Terus dia jajabkeun. Atos aman. Punten ieu jadi ngarepotkeun. Keun we santai, sok atuh aya naon? Tadi kuring katanya Esi, anjeunna mikeun buku ieu. Buku ieu kan. Kunaon kitu? Naon cenah teh si teh? Kuring tita mau buku ieu sing jauh ti lembur urang. Mun atuh pami kitu mah turutkeun we nu dipibarang ku si teh. Tapi kuring penasaran, jero ieu teh aya naon emangna? Di jero buku eta Kang, Akang, ai Akang teh ka mana wae sih? Hayu geura uih. Nah, ka dieu deui. Itu Abah sareng Ambu tetos ngantosan. Nyantos atuh, Abagja, abdi teu heula nya. oh nya mangga. Tadi teh ka mana sareng Nyi Esi Kang? Kabumina Nyi Esi, anjeunna nitipkeun buku ieu ka Akang. Buku naon cenah eusina Kang? Nya eta teuing, pokona Nyi Esi minta ka Akang pikeun mawa buku ieu jauh ti lembur. Bade dibawa ka mana atuh Kang? Teuing oge sigana enjing ku Akang bade dibawa weh ka gunung. Sareng saha ka dituna Kang? Nyali rawe tadina bade ngajak Bagja ngan bisi Kinara hariwang lamun ayangna diajak ka gunung. Dih, naon sih si Akang mah? Ai Kinar kunaon tadi bae doae ambek ka Akang. Henteu, tingali we abi keur naon? Ah bohong lah, mane mah pasti. Ih, padahal ngegandengan Akang mah. Ka ditu. Nya tuh ya, pura. Tah, Bagja, ayeuna mah urang it-itan heula. Bagaya make jeung itan segala. Panon bahasa Inggris, sok bisa teu. Hayo sok. This is tahu gejrot, traditional food from Cirebon, made from tahu, brown sugar, and some chili. How does it taste? It's very delicious, sweet, and a little bit spicy. Let me try it. You're right. This is very delicious. Bade ka mana? Bade keluar heula asa kedap.
kalian udah mulai main lagi aja. Ya ih, mana seru banget. Jangan pundung atuh, jangan nangis. Ayo kita main. Ya udah tuh, kita mau main apa? Ayo kita main oray-orayan aja yuk. Ih, kenapa kita main ini? Bukannya kita main konsol game? Gak apa-apa we, kan biasa lu ganti-ganti. Bosen ah main game terus, nanti takut matanya rusak. Kalian tahu gak? Apa tuh? Kata mama aku Maya, kalau kita main permainan lokal Sunda kayak gini bisa melestarikan budaya loh. Kamu ngerti nggak? Enggak. Ya udah tuh, kalau nggak ngerti mah kita main aja. Nanti pas pulang kita tanyain ke mamahnya masing-masing. Assalamualaikum, Nyi. Waalaikumsalam. Kinar aya naon? Nuhun, Nyi. Ieu teh bade naros. Ieu teh buku naon nya? Kinar nahabe dibawa nahabe bicara di ka dieu. Akhirnya waktu kita dipertemukan lagi. Jangan ada yang berisik atau kalian ingin mendapatkan hal yang lebih buruk dari pelukan kami sekarang. Ikut kami sekarang. Ayo cepat. Jangan lambat. Hahaha, akhirnya yang kutunggu-tunggu datang juga. Oh hai, mengapa ada 3 orang di sini? Apakah kalian salah menangkap orang? Maaf teh. Bu. Nyonya, kami hanya mematuhi apa yang Nyonya suruh untuk menangkap semua orang yang ada. Jadi kau ini siapa? Oh, apa jangan-jangan kau menyembunyikan salah satu anggota keluargamu? Tidak, aku tak pernah menyembunyikan anggota keluargaku. Dia tak bersalah, biarkan dia pergi. Hei, memangnya segampang itu kau meminta kami untuk mengeluarkan dia dari rumah ini? Tetapi ya memang tak ada sangkut pautnya. Biarkan ia pergi. Wah, memang sangat menarik kau. Kau ini siapa? Saya Kinara. Saya salah satu penghuni rumah yang kalian tuju. Bebaskan saja orang-orang yang tak bersalah itu. Tangkap saja aku. Sangat menarik. Kau ini tipikal orang yang berani ya. Tapi sayangnya tak akan aku wujudkan Kina. Ya, mungkin hanya ada 2 keajaiban jika kau ingin orang-orang desamu itu terbebas dariku. Yang pertama, jika desamu hanya tersisa puing-puing. Yang kedua, jika aku yang memiliki desamu itu, maka aku akan mengambil seluruh kekayaan alam desamu itu sampai habis. Sudahlah, bawa mereka dari hadapanku. Ternyata kena naon kan? Bagja, tenang naon. Nu penting buku eta aman di imah. Nyi, ieu tadi bukuna dibawa ke Kinara. Kinara, nah bet dibawa ya bukuna. Aduh, cilaka ieu mah. Kumaha tuh teh? Bisa-bisa bukunya kanyawan. Geus sawa jalan lain, urang kudu micin buku ieu jauh-jauh. Kumaha carana, Nyi? Kuring kudu ngirim maneh balik Kinara. Mungkin teh pasti ada cara lain kan? Eueuh Bagja, ngan ieu hiji-hijina cara. Namun teteh ngabuka gerbang alam lain bisa mantak cilaka jam diri teteh. Ayeuna nu penting kumaha carana nyalamatkeun lembur urang. Kesaktian Nyai can cukup, butuh waktu jang ngumpulkeun tanaga. Kinara jagaan si tetehnya. Kuring bakal nahan saya lah mungkin. Tapi Kang, Ternuhunnya Kinara, terus sayang mau jeung akang. Mudah-mudahan orang tiasa tepang deui. Sudah siap untuk bicara? Saya tahu di mana benda itu. Di mana? Di belakang! Hudang kan aya? ieu tos Google Nyai. Hudang. Hah? Naon ieu? Gak salah. Kan aya? Cenah bade tuang, ku anggo terus dipang masakeun. Oh, mau nambuk. Tadi, abdi mau lami. Si enjing jeder nepi ka buri tidur. Menit tibra.
Hantu ngambungan kesungkul. Oh enggak kami adakan obatnya. Apa? Hubungin aja ya sih. Sih. Assalamualaikum, Bu Esi. Waalaikumsalam. Karena ya climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see that you are the reason. Action. Kamu nggak kaget? Kan tadi ini. Yo, bawa. Action. Eta ya penyerahan deui. Di mana? Di luhur deket ya sih. Apakah sudah siap berbicara? Saya tahu di mana. Apakah sudah siap berbicara? Saya tahu benda itu. Cok. Saya tahu benda itu di mana. Saya tahu di mana benda itu. Katakan di mana? Masih banyak itu. Apakah sudah siap berbicara? Tahu di mana benda itu? Cause I need you to see that you are the reason. I don't wanna fight no more. I don't wanna cry no more. Come back, I need you the reason. Just a little closer. Kamu sebagai satu bersama